tesa anu bade ngahibur di bumina Parudi teh. Apa tibu pawenang putu teh Mang Maya? Paingan eta dandos dugi haurun hareran kutunya. Beda jeung si Rudi dadangan teh. Aturan wilujeng patepung di luhur panggung patepang di baladongan nyipta seni pawayangan mi bandai jika silokani kahirupan rumingkang mah di pawan sadaya sapamira
Kawitana bubuka lagu klasik anu asli kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan daregetkeun duduluran alah Pak Haji memandukuh picu Nidang jembar pangampuran Abah Haji Rosad Bojong Barat sugan karasa kerempang kaguan rasa Sundan di kandangan ari di bonangan naon aya ocek wayang nu ngandung perlambang anu alaya mosyanto sagala heran silip sindir jeung siloka suganaya pikeun contoh nu Korea jeung nu hadena kurang sok laku lampah utama saya budi kasasama kenapa patah narima tawi jalmi tak beragama Allah Abah Haji Rosa nyeliksi diri pribadi
kajonan gede ulah kajongjonan kepepende dakayaan ulah sok asa makaha pamahirup sing iyatna kasasama masing eling da masing eling Kemang susang dineng kuneng utak rawis waya mangga urang Bandungan carios pawayangan kita lang bade ngawitan ngakalang lagu sungsara adam pabuka wasis kang dan nurwili urang sasarengan majakan seni kagungan ngaklaraken cahya nur cahya anwas lan anwar ingkang ngaklaraken malih kang danur cita ayo batur gotong royong rempuk jukung sauyunan hirup teh sabilulungan ulah rek patonggong-tonggong nur cahya nur sari nur jati sangyang latri sangyang kang ayu latri omongan datang najan jauh oge datang macem tugas reka wayang nang yang wayang wayangan ibu waun ya kemang sungsang minangka bubuka lawang wayang ngandung pelamang hirupna urang nu dipedar ku kidal
idalang kaleang lain urang tapi kagunganmu maha menang makhluk mah teu mawasa ukur mik boga kahayang parinega ditulis ku para wali direka para pujangga bacaan urang ayeuna tutunya siang nu awan perlu disinglah dina lampah wayang purwa ngangge sirip sindir siloka sastra sasmita dina lampah wayang purwa sasmita nu bakal jadi bubukan nu bakal jadi catur buahna kemang carita dipapai sateka-teka dipapai semalar beresangkan meling dina zaman pawayangan ngalungtik wayang sapetik ngotek tak wayang sakota kita sami sareng ngabuka bake rahasia manusia nu gelar ka alam dunia anu nangtukeun hade jeung goreng salah jeung bener goroh jeung suci tapi di dieu manusia gaduh keyakinan yen manusia diwajibkeun pikeun tafakur tadakur miwah tasakur kacarios di negara Pringkandani anu kasebat negara sugih mukti berat beunghar sugih sanes sepeda buncin leuit beunghar sanes sepeda kuloba dunya barana tapi sugih ku ilmu ti Gusti beungharna kurasa anu nyata rahayatna tungkul kana jukut milarian harta nu neangan kipayah anu halal kaum tadina sugih mukti para padagangna sararenang kaum buruh teu aya nu ripuh para pengusahaana konglomerat sadar mereka fakir miskin layak dina kahirupanana estuning di negara aman tentrem tur sejahtera anu janten papayu agung di negara kakasina Ratu Arimri
tina kursi anu dilapisku inten permatalan berlian anu cahayana urung ngempur hirang kumebiar sapengkerenana aya wawaki raja kakasihne Arya Purbakesa ngahaja ngaging sirlingki ingkang putra kakasihna Raden Gatot Kaca pahlawan banteng bebenteng nagara Amal sreg tumungkul kamritul kayakun jemper talamukanepun kadia tatamangi krama silokana satagrana satakayam grana helang samya prapta pun jajar Yadeni Rapinara iya pagelaran lampah wayang purwa usik malik wayang udalang dalang anu nganter kana kahayang wayang dalang minang kakustin wayang minang kaurangan antara salah jeung bener nu salah bakalan cilaka kayan bener pinasti waluya papasangan anu dua papakun timu kawasa eling-eling mangkeling rumingkang di bumi alam darama wawayangan wae wawayangan wae eling-eling mangkailing lumingkang di bumi alam darama wawayangan wae ragat taya pangawasan kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu katempuhan itu tetekon kolot bageula
keadaban si bade pancakaki anu dipamrih adilana mangsana nu utama bade mukariwayat anu dipamrih aman kana waktu pada nyucuk sahur tina galuhur nu dipamrih makmurana lami-lami Dewi Warnyaeta arimbingan dika mekaten kedaling lisan tini ramang sangandika pupujani ngati buah kate kemang soca mustika ibu di pawenangan anu payus dipiagul wajar lamun didama-dama kasih kapayun calikna gerak geserkeun eta pangcalikan teh kapayunan ibu Raden yuwigi ibu ngaturkeun rebunuhun laksak ketika bingahan karena pang pake salirai langkung tipayun putra panjenengan Gatot Kaca ngaturkeun sembah pangabaktos ibu semak idep ku ibu ditampi kudua leungeun kenca kalawan katugu malah disimpen di luhur dina munmunan dihanap dina pangkonan dicatat dina ati sanu bari anu moakeun aku awalan gingsir Raden nuhun oge tekakan tun ngaturkeun sembah pangabaktos paman Arya Prabakesa walah syekh nuhun semah hidup ku amang ditampi jalu kali perkawis boh pilih aya kalepatan di luhur saujung rambut dihanap saimpas nampa mugi abe ibu sareng Kangjeng Rama Paman juhunkeun dihapunten sabudaya kalepatan putra panjenengan ari soal kesalahan majeng amang eta ya bayana jalu eta sabab urang teh da manusia ai manusia mah kudu ngaku gudangna kasalahan salah wae pan urang teh lain mah nyaeta setan bener wae urang teh lain malaikat teu cacak teu pamimpin teu pangagung ai soal kasalahan mah pan urang teh kudu ngaku gudang malah mapan aya paribasa nalumtik karena kesalahan batur mapan sakotrek kayu api tapi ana ngoreksi karena kesalahan diri pribadi sok hese dikoreksi di malam urang saling malu jeung amang mahlo pun kitu deui amang oge hampura salaku kolot gitu bisi aya kesalahan kanu jadi anak amang mana saukur bisa teu bisa nyarek ungkul bisi amang nyarek dina kaluwihan di mana hidup poho ku amang dicarek amang kaluwihan teh hampura da bakat tingkunya ieu teh amang kahideung di mana urang saling malu Raden jeung ibu timbalan ping tigana ngahaja hidup ku ibu teh digingsir lingi aya naon dia teh ibu pangna ibu ngagingsir lingi putra panjenengan teh leuwas ibu diangkir sanes dina banci dionang sanes dina luang aya naon dia teh ibu kelanan nu jadi alo teh panayeuna mah geus diangkat
nyaeta di Anagara Amarta jadi pahlawan menang pancen biasa nyaeta biasana ge saminggu sakali datang ka dieu ka Pringgandani hari ayeuna mah 2 bulan sakali ge biheung da maklem da malum pan kasibukan hidup teh ngan nitip ti amang mah alo eta kadudukan eta kapangkatan teh ulah dipake nyingsieunan rakyat ngaranna ge budak ngora da budak ngora mah da amang ge pernah ngora samemeh kolot kieu ge da ngora heula amang teh alo bangor heula sarua amang ge ngalaman bangor heula baheula ge Asalama kanu ngora sarua. Eta kapangkatan eta kadudukan teh ulah dipake nyingsieunan rakyat sing inget hidup teh pan asal teh ti rakyat. Timbalan paman. Digaji teh pan ku rakyat. Eta papakean teh pan nyaeta meunang meuli rakyat. Eta gagak rancang teh senjata inventaris ti rakyat demi rakyat toh pati jiwa raga kudu dibikeun timbalan paman pangayom rakyat pan hidup teh pengayom rakyat ya timbalan omat hidup ulah wani-wani nyaeta nyingsieunan rakyat komo nyelewengkeun kana aturan mah kade amanat ti hanap sing nepi ka luhur amanat ti luhur sing nepi ka hanap ulah sumogol di tengah-tengah nu antukna nu ti hanap nyaeta demo nu ti luhur teu narima ribut teh ka dituna mah burger we ka dituna mah timbalan nya hidup teh pan geus dibeli ku rahaya tong ngaruksa sabab hidup nyaeta awal mulana ti rakyat da paling lila ge hidup nyangking paling 2 periode tapi di mana hidup lamun nyaeta teu ngaruksak di negara yakin bakal ditarima deui ku rakyat parilih deui tapi lamun hidup nyaeta ngaruksak bakal jadi sampah masyarakat timbalan paman kade raden timbal aya amang masuk sieun edap sababai budak ora ayeuna mah lolobana teh nyaeta mabok-mabokan amang masuk sieun tanu jadi anak teh ngalaman nginum-nginuman anu teu hayang amang nyaeta paman ngadenge anu jadi anak pernah nginum sakoleng di jalan ngewa ulah sok oleng di jalan ngewa budak orang mah timbalan paman geura jauhan eta nu ngaranna narkoba ai narkoba teh tina singkatan ai narkoba nyaeta negara akan rusak kalau orang tidak iman kepada Allah narkotika aya deui narkotika nya aya deui ganja ai ganja teh nyaeta ganjaran jahanam ai ganjaran teh ceuk nu beuki ai jahanam ceuk nu teu beuki jauhan engkena bakal ngaruksak kana diri hidup kasih timbalan paman
Mugi-mugi we wawa ditikang jeung Rama pamanti sing janten jimat paripi cahya nur cahya salalamin. Nuhun. Sae ulah. Sok atuh kadinya aceuk gerap wartos kenaon pangna putra digingsi linggih ka dieu teh. Kapan tadi mah bade ngomrek nyaeta rek ngomong kanu jadi anak. Sok ayeuna meungpeung aya waktu kasempetan. Sok gerap wartoskeun gerap benjer beaskeun naon atuh nu janten bang baluk kalbu nyaeta nu jadi lanceuk kaula. Biasanya nama Raden anak ibu Gatot Kaca. Dina peuting tadi sareng sena ibu menekungkan maha agung muja brata kahayang maha sukma. Reupe ibu teh sare aidina sarena ibu nyaeta ibu teh ngimpi jeung hidup lalayaran di ambang samudra. Ai geus di tengah-tengah ambang samudra teh hidup teh ti kalebuk nyaeta teu bisa ditulungan deui Raden. Wijar meneng-meneng lara lara Gusti peteng ati nerat ya wis mama wejar meneng-meneng lara yaten atin nirawo kaget nirawidang matripun ingkang neme prapa solendra katon pawarasa sakenapan Gatot Kaca kaget parang midanget pisauring kang ibu Dewi Alari paguk ewu kemutanana teu sangka kalawan teu nyana sing kureng ieu balukarana emutan Gatot Kaca emut kana sababaraha taun kapangkera yen samingkang ibu ge ngimpi Gatot Kaca teh ti kalebuk ti amang samudra teu lami aya kajadian kailang-ilangan jamus layang kalimu sabda teni lamang sangandika bat ibu tah kitu Raden ai ibu teh sok reuas sabab ingis ku bisi rempan kukayaan palang siang dia impian ibu teh kajadikeun bibit turuji tetone teu kade kanu jadi anak Raden kitu tah anglo da amange bingung mah bingung amange sarua sok inget pan sabaraha taun ka tukang sarua pan nyaeta ingkang ibu ngimpi sarua pan siga kieu teu lila eta aya kajadian jamus layang kalimu sabda aya nu ngiwat di Nagara Amarta ngajadikeun totone
amang sarua dina peuting tadi ge Naon nya? ngimpi naon papa Benaon dah. ngimpi teh nu mijilna teh angka 04 Da eta sok main slot wae. da eta tuh salira mabet main slot wae Mata ngimpi teh nu karitu. janten kedah kumaha ye putra panjenengan ibu ai ceuk paman mah Raden wayahna hideep saring sing pageuh kancing saring set pageuh ikeut masing iatna bisi aya kajadian anu teu dipiharep ku abah mun bisa mah geura bersihan eta hate bersihan awak hidup geura menekung nyaeta tapakur olah tatapa brata menta kanu kagungan urang supaya ye impian teh teu ngajadikeun naon-naon Cukup kemangna sare. da ai ngaranna ge ngimpi kemangna sare Seperti imam gitu sami. sakapeung sok nyata sakapeung sok aya nu kajadian sakapeung sok henteu Sesera nu tibra we. tapi da lolobana mah amang mah tibra we nyegrek amang Pemikiran. eta da amang mah da kaparasmanan teh aya meureun 5 kali mah amang Lain orangnya sehatnya resep. timbala janten saena putra panjenengan teh tapakurolah tatapa brata tah eta we Raden mending kene bersihan diri jeung kade masih iatna hidup Bersihan reket gadinya ah. timbalan papa sakin palca iya silatan san medal inang turung ngabange tetak turung tumepaing lemah satin nirabaneuk eca ecai kuraos den niraran dinanan maneg liren saraos sakedapan liren tina pakluman caturna ye Gatot Kaca kabujeng tatamu sumping aya lian ieu teh nyaeta leutan Korawa Resi Kompayana anu kenging pancen ti para dewa yen sahaja manu bisa nyetorkeun bugangna Gatot Kaca bakal diganyar sarta bakal diunggulkeun tina perang Baratayuda Resi Kompayana sumara-sumara kamanikan ti kaanggangan sata teh teu sopan pisan Bisa nama rombongan ke tempat itu mah. sata teh moal budak peralatan mah gitu Si Asep lah. aya sata teh papa Sampurasun. asa kenal sora nama ieu jenger nama ieu Sampurasun mep. sata teh rokan panto nepi ka kitu Bagjakeun ye yang komayana ye. ulu kasepuhan Bagjakeun Raden kanu kasep Gatot Kaca bagjakeun ye Raden. aya tamu ibu Sina kalebet. sina kajerogja tanira pangatemah
mimiti milayang rana datan iratangan demang ebu pakulingan mimiti milayang rana ulah kaget anu gelis map Arini katuran kaulan katuran iya aduh eta nu kasep Gatot Kaca lah eta cing ngagerem ulah ngagerem cocok sarua jeung si Tama ngagerem nama persis beda saeutik beda umur ieu mah ai si Tama mah umurna aya kana 40 tahunna ai si ieu mah Gatot Kaca ngan 18 nya sareng saha kasepuhan biasa we sabonoroyot si Aswatama sareng ti Korawa nyaeta ti aleutan ti Astina piwarang kalebet simang kalebet atuh kasepuhan yap kadi Aswatama jaya we kata yap tatan iratangan demang ebu pakulingan rana mimiti milayang rana Wah kaget Gatot Kaca bangalingi calik nu kasep Aswatama Korawa samia padang ngalaga ya padang ngalaga tuh lah kaget Gatot Kaca bangalingi Kakang Jaya Wikata lingi anger Jaya Wikata nurbang linggih akak Jaya Wikata no tangan demang ebu mangkulingan rana mimiti milayang rana woi lingi anger Citra Yudan kira-kira nalaksana moal teh naon anas ngabring Hanas ngabringna we kelana mudah-mudahane kurang kaala eta nyaeta bajuna rek raksukan kreanta kusuma teh saya bapak lengih mangga ngawitan ngadalarangkeun wayang Purwaning Jawa Barat kidalang sawatan kidalang nganting kidalang ngamalkeun agamana Islam ngamalkeun agama Islam
tangding dipiriku gening koreng ngakaliring kaliring lain ukuring kagungan maha bening